Saking sibuk ngurusan genjer sampai poho kana beteng sorangan euy. Aktivitas budak bujang sapa poe di lembur. Halo guys. Nah, jadi sore ayeuna teh langsung digempur ku kabehan. Anu 150 beungkeut kudu beres sebelum maghrib. Aslina ieu mah tinggalaan keneh nepi ka imahna deui meuni gedebag-gedebug. Saking sibuk ngurusan genjer sampai poho kana beteng sorangan euy. Nah, tapi untungna boga sesami jeung cireng isi. Ayeuna keneh ku urang langsung diasakeun. Sanajan sasibuk-sibukna urang ulah sampai kamalinaan kana beteng sorangan, guys. Tetep kudu diisi sahuap 2 huap mah heuh. Ieu teh kan cireng sapak isina aya 10 biji. Berhubung aya opatan jadi dibere ngasaan siring saeutik. Kali ini mah ngadahar mihna teu make sangu. Entah kunaon eukeur sarangeuk teh euy. Tapi tenang, guys, karena aya cireng isi teh Depi jadi kabantu ngaganjel beteng. Buat maraneh bisi hayang cireng isina aya di bio Showcase tok-tok urang. Tinggal klik tulisan Showcase di bio terus teangan cireng mentereng. Setiap eker barang dahar teh hayo we digangguan wae ku si Inces. Geus dibere oge tetep ngaharewongan wae. Barang dahar teh jadi asa pabelit jeung anak aing mah. Kieu meureunya rasana nu geus baroga anak heueuh. Setiap eker barang caplek teh pasti diharewongan. Karena eta teh pengalaman urang keur laleutik. Setiap kolot eker barang dahar asa hayang wae. Jadi kaalaman deh can boga anak oge geus pabelit jeung buntut. Oke lanjut, sanggeus beres mengkeutan jeung ngeusi beuteng ayeuna tinggal ngarapihkeun. Mahi teu mahina kudu pinuh sakarung. Karena jumlah 150 beungkeut teh lain saeutik, guys. Rada nyieun kekalayangan kana sirah euy. Nah, ieu teh jeung bawaeun ka pasar leuwih liang. Ari ti urang nama per beungkeutna kadang gope kadang 1000. Kumaha deui atuh arek ngajual mahalna oge karunya teh akara. Ti urangna gope 1000 terus diala untung deui ku nu mawa ka pasarna. Geus kitu diala untung deui ku penjualna heueuh. Nah, mangkana jadi mahal nama karena bertangan-tangan. Oke guys, ayeuna geus beres sakitu heula videona. Oke, bye-bye. See you next vlog.